Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah pendak deui sareng Bu Ika di pangajaran opat tema globalisasi pertemuan kedua bade ngabahas ngeunaan kecap serapan sareng istilah teknologi teras kalimah barang. Nah, tata acan dimulai, urang adoa heula sasarengan. Robitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Robi zikni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Urang kawitan diajarna siapkeun buku bahasa Sunda, buku catatan sareng alat tulisna. Bahasa nu kahiji nyaeta kecap serepan. Kecap serepan teh naon? Mangrupakeun kecap-kecap anu asalna tina basa asing. Tuluy ejahan, ucapan, jeung tulisanana disesuaikeun jeung anu diucapkeun ku masyarakat Indonesia pikeun kabeungharan basa. Aya oge arti nu lain kecap serepan teh bisa disebut oge kecap-kecap anu dicokot ti basa asing tuluy dilarapkeun kana basa Sunda. Aya sabar hiji kecap serepan teh ya nomor hiji. Aya kecap serepan tina basa Indonesia. Nah, we contona mandiri, rumah sakit, aya ganjil, teras tabungan, jabatan, jeung saterusna. Nu kadua deui aya deui kecap serepan tina basa daerah sejen. Ieu nu dicanda ku ibu bahasa Jawa. Contona aya luruh, saking, pancen, among, jeung sajabana. Nu katilu kecap serepan tina bahasa Arab ya. Naon we contona aya akhir, akal, batal, hajat, kiblat, lahir, makhluk, halal, haram jeung saterusna. Nu kaopat serepan tina bahasa Walanda. Naon we contona aya baskom, bohlam, teras bulau, bangku. Nu kalimat terakhir serepan tina bahasa Cina. Contona naon we? Ieu mah jiga dina kadahareun tauco, cincau, bapau, siomay, lihai, mie, aya oge angpau jeung sajabana. Ta eta macam-macam kecap serepan. Ayeuna nu kadua istilah teknologi. Ta istilah teknologi teh dina basa Sunda, istilah teknologi loba nu mangrupakeun kecap serepan tina basa deungeun jeung basa Indonesia. Contohna aya komputer, antivirus, HP, download, upload. Nah, itu teh bahasa-bahasa istilah teknologi anu biasa nama kaasup tina serepan tina bahasa Indonesia. Katilu nyaeta kalimah barang. Kalimah barang teh naon sih? Kalimah barang nyaeta kalimah anu caritanana mangrupakeun kecap barang. Jadi dina kalimahna teh aya kecap barang. Naon wae sih kecap barang teh? Mobil, motor, beton, buku, teras baju. Nah, contohna tembokna beton kabeh. Mana anu teu asup kecap barangna? Beton teh kalebet kecap barang. Jadi kalimah barang. Dina kalimah barang aya kecap barang. Nu kadua sahida keur maca buku. Tah buku teh kalebet kecap barang. Jadi aya kalimah barang. Sahida keur maca buku teh kalebet barang. Jaltan keur numpak motor. Mana kecap barangna? Ya betul, motor teh lebet karena kecap barang. Janten jaltan keur numpak motor teh kalebet kalimah barang. Alhamdulillah pengajaran dinten ieu ku ibu tos dijelaskeun tadi teh ngeunaan anu kahiji teh kecap serepan. Nah, kecap serepan teh ya tina bahasa asing aya nu Cina, Walanda, anu tina bahasa Indonesia anu sok biasa digunakeun ku urang sapopoe, tapi serepan tina bahasa asing. Anu kadua istilah teknologi. Istilah teknologi teh naon wae? Aya komputer, aya upload, telepon, eta istilah-istilah teknologi. Teras nu katilu tadi kalimah barang. Kalimah barang teh nyaeta kalimah anu
nuduhkeun naon wae nu dianggap barang, jadi dilebetna teh aya kecap barang. Satacan ditutup ku ibu bade dibahas sakedik ngeunaan pangajaran nu kamari nyaeta pokok pikiran. Carana nentukeun pokok pikiran dina hiji paragraf nyaeta kada dibaca diulang-ulang tiap kalimahna. Tah, engke teh kapendak mana nu jadi gagasan pokok tina hiji kalimah tina hiji paragraf. Biasana mah sok janten kesimpulan. Entong janten patokan di awal wae henteu. Dina paragraf oge tiasa di akhir sih pokok pikiran teh sapertos anu kamari tugas eta teh anu paragraf 2 atau paragraf 3 eta teh pokok pikiranna aya dina akhir paragraf nyaeta internet teh geus jadi kabutuhan dina sagala widang kehidupan. Rata-rata ngajawabna teh di awal paragraf. Sareng nu paragraf 4 oge teh aya dina akhir. Rata-rata sami oge ngajawab di awal paragraf. Kumaha sapados tiasa nentukeun pokok pikiran nyaeta kedah dibaca, kedah ngertos isi tina bacaan eta. Insyaallah ku latihan engke tiasa. Alhamdulillah pengajaran di ibu dinten ieu tos beres. Mudah-mudahan ngertos sadayana sataacan ditutup ibu bade titip saur ti pesan kangge hidup nu teu acan ngampalkeun tugas diantos teras anu tugasna nembe ngawaler dina buku hungkul nu teu acan nentukeun pokok pikiran ku ibu di komen aya di GCR mangga dibaca teras dikerjakeun. Alhamdulillah ku ibu tutup wae ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tetap semangat, jaga kesehatan.